majak lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri syuhi jasadi wa akfir rizki eta teh dibere daek takos kitu tah engke bakalna panjang umur sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur bapak kolot teh teu daek pae-pae kunaon cak injuna nanya bakolot kuda nih bapak kolot teh muriang setik kecager di usahakeun mah jaga parare abah mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona wasohi jasadana wa aktir amwalana ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikan doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta okos jelema dek dibere sugih daek teh maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu ya goni ya goni ya gini dibuktikan ku Gusti Allah sugih berarti tuh ya Allah ya Rabbi lamun jelema osok ngadoa ayat teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta Allahumma gitu anu sulamun fakbidni ilaika ghairu maftunin fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata nah lamun osok sering ngadoa eta nah lamun kira-kira loba fitnah dibaotan ku Gusti Allah sebabna mentana ge kos kitu ieu ya Allah ya urang budak jelema anu sok ngawiridkeun doa eta teh ya qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui rombongan nyana ngadoana eta bae ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikan ku Gusti Allah ye mantap ge urang ngadoa teh sing hade ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikan ka jeneng supaya urang nyaho jeung jelas kabeh urang di akhirat lepas tina siksaan sebab parentah Allah dilaksanakeun baik anu fardu ain nu urang bakal dibahas ka di hareup maupun fardu kifayah ieu nu urang keur dibahas tidak sawarehna nu kaasupkeun kana fardu kifayah teh al-hirafu was-sadai'u pagawean nyiptakeun lapangan kerja supaya agama jeung nagara tegar wa ma tatimu bihil ma'ish moal bisa lepas agama jeung nagara kelanjutan agama teh tergantung nagara dek ngembangkeun agama secara formal eta kudu kondusif agama naon cenah kieu kondusif engge jauh ngaran teh jauh rupa tah kondusif teh ngadenge lah geus dipake bae geus soalna tuh ngaji lagi jeung nu bangsa nu kararieu ja sateh jauh naon kondusif Allah atuh
pakai be paling kayak oh iya naon ya kondisi aing teu ngarti geus urang mah ngaji urang mah jasa pira urang lembur anu pagarawean duit teu gableg pagawean teu boga geus bani ngararaji we urang kieu lah yung ngaji dah kayak urang mah terus satabrang parana we satabrang parana komo inget mah henteu nu kamari diaji mun ditanya naon sia hayu nu kamari atuh geus kitu potongan lah ngetak mejeuna ku Allah dikadarakakeun japoan mah lulu ngajina atuh agama teh titah ditanjeurkeun ku Gusti Allah nanjeurkeun agama kudu kondusif nagarana stabil ulah riweuh jang supaya memperkokoh kestabilan kekondusifan ialah perekonomian. Jadi atuh ngadirikeun perekonomian teh termasuk kana fardu kifayah. Masya Allah. Geus bupati teh nyieun lapangan kerja teh eta teh jalan pikeun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun bupati ti heula ka surgana ulah kaget. Aji Pendi kaget Pak Zaki mau kemana? Saya mau ke surga. Kok heran saya? Gak usah heran-heran sih Pak Zaki. Saya kan bupati. Situ apa? Ya. Nanti dulu Pak. Kok ini jadi bupati bisa ke surga ini begini? Kan saya itu menciptakan lapangan kerja. Untuk supaya perekonomian subur. Dari perekonomian subur, sholat bisa khusyuk. Kan enak. Itu kiai-kiai yang sholatnya khusyuk, ustad-ustad yang sholatnya khusyuk, karena ditopang oleh perekonomian. Yang menciptakan perekonomiannya adalah saya. Maka wajar kalau saya ke surganya duluan. Udah sono lu. Eleh, tukang karung eleh. Sana lu, gua dadain lu. Kemarin lu mau ngedadain gua. Sekarang lu, ya Allah. Tah, iya katijaroti. Iya secara umum di negara. Seperti perdagangan. Nyen pasar kan berarti nyen pasar. Jual beli itu kan di pasar. Nyen pasar supaya jelema babari naon kitu ngaranna muterkeun perekonomian. Pasar kan hese boga dangdeur ka mana ngajualna kan hese, boga toge ka mana ngajualna kan hese, boga jengkol ka mana ngajualna. Hatta pasar urang makan seputar eta doang, seputar nu kos kari itu jengkol gitu kan, toge, kucai, kangkung, genjer. Nah eta kangkung genjer, nangtung nyender. Mali terus kan tuh aing. Tuh. Eta hata pasar urang mah kan kos kitu doang dan. Tapi lamun urang nyaritakeun pasar di Amerika, boh, naon eta? Ih jual beli pistol. Senjata dijual bebas di urang mah HP. Nah aya naon gitu ngaranna toko-toko na aya kios-kiosna
di Amerika mah pistol senjata eta kos HP mantap kulit betah ge ditu ya Allah ya Rabbi ya pasar keur secara global umum matak dibuka pasar global dunia anu Indonesia macak Gus Dur belum saatnya nanti akan banyak orang yang stres betul karena dia jelema teu puguh teu karu melotot sebab naon atuh boga duit ngan 500 ai dedengean jual triliunan ini kumaha teu melototna tuh ai jelema di lembur ai neuleuh di kota nu gareulis deuk kumaha teu melototna ye ai sapira di lembur jual beli jengkol sakumaha si jengkol atuh ai mobil masyaallah kaluar molotot sia kajen kumaha lamun teu ngaji ilmu tauhid dibarengan ku tasawuf atuh stres kabeh ngan untung bae makan tarasawuf kabeh jadi aya ketenangan tenang ngomong lagi lah dunia ieu eta kan hasil ngaji eta dunia ieu ja loba ge bakal ditinggalkeun padahal mah hatena mah ngahaju-haju gen kunaon ngaji aya jawaban lumayan da sakitu ge ku sebab ngaji nah sia sok udag-udagan kana dunia mah kabeh geus diatur ku Gusti Allah geus aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu harares ai asup ka kamar nya ai teu kumaha menang bae tengah bulan kuru mah awakna pan ngomongna kumaha di Allah bae tapi kuru tah ieu ngaji ngan disungut doang ngan sakitu ge lumayan kos ditajong Allah lumayan teh sakitu ge padahal mah di jero hatina sial tapi sungut mah Allah kos wali wae pohara tuh lah ieu keur carita naon kitu ngaranna secara global berarti kan kudu aya nu mimpin ndek kumaha nagara rapuhna jeung beres lamun nu mimpin berarti kan kudu hiji pimpinan mah cek Imam Ghazali boro-boro nagara cacak-cacak urang nyayur be hajatan kokina aya 2 moal beres sapasakan moal beres mun teu asin jasa sebab naon atuh ieu ngandalkeun ka ieu lah moal ngoyan aing mah ngandalkeun ka situ ngandalkeun ka sieu geus aing moal ngoyan besi kitu geus atuh ti cepret aju da balikna besi situ can nguyahan kunyana teh sieu sarua bae besi situ can nguyahan sia jadi pabrik uyah sia atuh kabeh tamu sing gari kunaon asin eta kokina 2 moal beres komo negara kudu hiji mentak pilih kepala negara di urang Republik Indonesia anu bisa mimpin bangsa jeung negara nu kabeneran di negara urang Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika banyak jalan menuju Roma. Masya Allah. Nah, iya nyiptakeun perekonomian supaya kondusif katijallah. Berarti kan kudu aya menteri perpasaran. Aya menteri perpasaran. Cenah kiai mah kitu perekonomian ente ieu perpasaran bae lah. Bahasa menteri pasar. Tahu mah menteri pasar mah anu sok nyekelan eta teh tas. Terus naon karena gitu. Tuh, abong sia beureunana. Dipancing kitu teh haju murudul bae. Neraka sia eta. Lah ieu. Geus ulah jauh-jauh secara nasional geus. Ieu mah di kabupaten bae tah
kudu mampu bupati nyiptakeun pasar per kecamatan supaya manusia-manusia bisa tuker nu boga jengkol hayang duit, nu boga duit hayang jengkol, pertukeran barang jeung saman jeung harga jeung duit ngaranna pasar. Nah anu melaku naon kitu ngaranna kangkung, aya batur nu butuheun bawa ka pasar, nu boga duit hayang kangkung, nu boga kangkung hayang duit bawa ka pasar. Kan kos kitu tah. Nu bahaya ge hayang jengkol teu boga duit maling. Ieu nu bahaya kos kararidu tah. Atawa ngandelkeun jago nyana nganangtung doang, ngandelkeun kumis uang jago. Nah aya barang asup lapor nih ketum. Waduh eta neraka jahanam ya. Ya Allah ya Rabb. Iya, nyiptakeun lapangan kerja fardu kifayah. Masya Allah. Andai kata negara teu ngurusan, maka beureun sakampung eta mah aya nu sugih, sadesa hiji mah aya nu sugih. Tah nu sugih bertanggung jawab untuk menciptakan pasar. Artinya ciptakan pasar teh besi aya nu butuh duit, sia boga naon, sok ade ku aing dibeli. Ayo, sia boga barang naon? Ayo, sia boga dangder, heueuh cenah kula boga dangder ieu. Ka mana ngajualna? Ayo kade. Ya, 3 kilo, sabaraha sisa kilo. Ayo, ku aing dibeli. Tah eta kudu aya jelema nu kos kitu. Kudu aya nu kos kitu. Aduh cenah kula ieu naon gitu naon ngaranna tani naon sia pare aja menang sabaraha aya meureun 2 ton mah kemudian butuh duit ieu ka mana ayo kade tah kudu aya nu tanggung jawab tah jelema lamun nagara teu ciptakeun pasar ayalah nu sugih mah nah ulah kos kieu mang ieu waduh kula boga pare ieu aju dek dijual jahara rese setengah harga ka dieu geun sia kain. Ayo geura aya setengah harga daripada ngemblek pada sia. Ayo ge satu dah aja butuh ieu beunang meureunanan 5 poe dibeli di kunyana harga normal. Cekek bae beung aing ieu. Aita. Ieu kan supaya stabil. Ieu Rob. Mada deui eta keur carita pasar. Mada deui khiyatoh teh urang meuli mesin jahit 10 atau 20 haju urang nyeunan calana nyeunan baju kayak dijual eta naon ngaranna konveksu siapa boloon konveksi dasar bodoh bae kau mana gua ya Allah tah ieu Rabb nyiptakeun lapangan kerja pasar konveksi dan lain-lain ya Allah ya Rabbi horenganan kudu eta teh ulah diantepkeun masyarakat susah paling tidak hijamah teh adalah nyerot getih jelema puyeng bae aya getih kotoran serot getih jelema eungap bae nah kadi sia eungap bae kade buka baju ieu mah ke golok wae Ustaz atuh lain serot-serot lah ieu mah sadia segala golok ragaji budak aya alatna aya canduk bekem aya canduk cocog nah eta teh kudu latihan heula belah mana nyandukna hijamah ngaranna ciptakeun supaya kondusif perekonomian sebab li anna qiyamat dunya bihadhil asbab wa qiyamuddin yatawaqqafu ala amri dunya ajegna negara dunia melalui perekonomian sementara luhurna agama tawakuf kana lurusna negara
geus nagara jeung agama moal bisa dipisahkeun menurut agama Islam. Moal bisa dipisahkeun atuh kajeng kumaha ge. Nah di negara demokrasi mah agama-agama negara-negara. Ulah disangkut pautkeun agama jeung negara. Atuh negara lempang masing-masing agama, negara lempang sesuai jeung imamna. Atuh ujianana agama moal beres. Tinggalin agama. Nah, iyalah urang kuari neuk yeun masjid ngabutuhkeun dana, ai dana bisa aya lamun perekonomian stabil. Berarti ciptakeun perekonomian jeung ngabangun agama melalui syiar masjid. Atuh kudu perekonomianana stabil. Jamual aya masjid mewah lamun teu make duit, sedangkan duit eta jual belina stabil. Urang dek nyieun majelis taklim atuh kapan eta teh kudu make duit. Cenah teu kiai jauh nu ditempelkeun duit sama semen tangkorak sia meureun. Dasar sia urang lembur. Pan eta semen teh pan make duit. Nah, ya alhamdulillah anu nyumbang 1 juta, anu 2 juta, anu 5 juta, anu 10 juta, anu 50 juta, anu 100 juta, alhamdulillah geus ditempel-tempelkeun. Kadi cak anu encan jaing mah encan ulah loba omong. Ulah loba omong geus bae. Dipenta moal, sia mere moal. Geus bae kos dahar bae anu masak-masak, nu meuli rempah-rempah nu ngadahar. Ieu atuh anu boga duit gak bangun, atuh tukang basna nyana tanagana sanajan dibayar. Atuh ente nu henteu boga duit, henteu boga tanaga, diuk di dieu. Ngendong sadaekna sia. Geus hese-hese. Bawa anak incu ka dieu. Aduh, ngampar jadi dia. Kula ka dieu di mana ye? Kupa. Ieu saya pemajikan, ieu anak, ieu incu. Deuk naron di dieu? Pancen cak kiai ngampar. Emang kurang itu, kontrakan beak. Nah, ieu majelis. Ulah hese-hese. Nah, bisa nyieun masjid, duit. Bisa nyieun majelis, duit. Bisa nyieun pondok pesantren, duit. Ai duit eta kapan kudu aya pasarna jang jual beli, ojol tina materi benda kana saman kana duit. Lancar perekonomianna, lancar pembangunan, lancar perekonomian, lancar syiar agama, lancar perekonomian. Atuh nginaheun kan urang boga duit, kemudian urang lapar, meuli sangu jeung deungeuna, dahar ku urang, dahar ku pamajikan, dahar ku anak, dur waktu zuhur datang, urang kan geus seubeuh usolli fardhu zuhri, Allahu akbar, nangtungna ge kan angel setengah jam. Terus sebab jandek naon nu dipikiran atuh. Deuk naon nu dipikiran atuh nya, dahar geus seubeuh, nginum jang geus sayo. Ngarokok jang geus, ngopi geus, atuh geus bae kuari mah salat nu kembal. Allahu akbar. Setengah jam sarokaat bae. Ieu mah ai dahar sajem ai salat Allahu akbar. Likum-likum beres. Ai sia dahar jang naon? Wallahu alam. Dahar teh jang salat. Ih ngomong doang dahar jang ibadah, ternyata teu salat. Pembohong sia. Ye munafik doang. Dasok loba culak-culak ka dia biasa bae. Nah iya. Geus dunia negara bisa ajak ku perekonomian anu stabil, agama bisa lurus teger kumaha nagarana. Urang kuari lamun nagara acak-acakan jamual bisa ngaji darah riuk ieu. Urang bisa berjamaah salat eta lamun nagara acak-acakan jamual bisa. Kakara kuari loba nu edan bae ge urang geus culak-cileuk bae salat teu husu. Kakara loba nu edan bae ge kiai geus culak-cileuk bae salatna. Budak kiai. Ieu kakara kos kieu doang, ieu kakara kos kieu digoyangkeun di nagara. Berarti kan aya dalangna,
aya nu ngadanaan lah berarti neknyen kitu riweuh kos kitulah politik kakarak desa kieu encan perang urang geus teu husu salat sebab urang mah bersyariat encan bertoriko-toriko acan kadaanan ku hakikat. Nah mantak ciptakeun nagara supaya tentrem aman jang naon dieu jang supaya agama luhur dilaksanakeunana tenang. Urang kuari ngaji sadaek mah urang kitu ngayakeun syiar maulidan rajaban sadaekna urang. Karena naon agama nagarana tentang ngeunaheun. Hot muludan ayo. Masya Allah di urang malain lalagan sebab naon negara perekonomianana maju. Nu mawa cucur, nu mawa apem, nu mawa macem-macem. Geus komo cai mata mah geus. Hei lupa jasa geus cai mah geus. Teu kawadahan bae. Nah, anu mawa-mawan, nu mawaan-mawaan. Atuh biasa tah kos kitu mah. Ieu stabil, stabil. Ya Rabb was-sada'i wa ma tatimu bihil ma'aish jeung naon bae lapangan-lapangan kerja anu mantak jadi kasampurnaan perekonomian kahirupan bangsa Indonesia nyiptakeun anu leutik-leutik bae pasar rembetuk urang mah. Di ditu aya pasar tapi eueuh deui walenganan urang Padang nyerang ka urang. Kotrek geus bras eueuh kotrek tapi man bisa nasa gitu doang di urang. Ai eta nu nyiptakeun nu anu boga pabrik ikan saha sugan aya si Makmun ya. Eueuh ai eta anu nyiptakeun pabrik kitu sepatu saha orang Indonesiaan, orang Jakartaan, orang Tangerangan, ngaranna ge orang asing Cingluh, Cangluh. Ada orang Cipondoh kos gitu, Cingluh kemana, Cangluh kemana, Cangcingluh. Tah, iya sepotek sahanu bogana, egle sahanu bogana. Aing mah aslina bae, macan. Lain salahkeun. Saha eta kan ciptakeun lapangan kerja aju salah henteu satungtung bisa kerja sama sebab naon nyana membutuhkan karyawan bangsa urang teu bisa nyieun pabrik aya ge urang Jepang nu bisa urang Korea nu bisa segaya tuh dengan perjanjian karyawanna urang sekitar eta kan ngeunaheun kabeh ge. Aya perjanjian sabara tahun mantak di zaman Pak Harto make repelita pelita ke-1, pelita ke-2, pelita ke-3, pelita ke-4, pelita datang ke sabara sia ingetan teh ya moal 7 genep dina loon ya Allah teman sarua ejeung Quran ayat 35 juz loon mah udah tah ieu ciptakeun lapangan kerja nu boga pabrik oh masalah jasarua pada neangan keuntungan stabil kan ngeunaheun. Nah asal ulah dirorowot negara urang sehingga perekonomian jadi satu kejanggalan iya nu jadi bahaya nu dibahas ku para politikus negara urang seperti ieulah negara urang. Nah ciptakeun lapangan kerja eta keur secara nasional urang kuari di imah tangga supaya stabil rumah tangga pamajikan urang anak berarti kan kudu ditunjang ku perekonomian loba awewe anu datang ka kaula Assalamualaikum Waalaikumsalam enaon neng kula mah yang pepegatan bae jeung salaki emang kunaon geus boga anak sabaraha neng boga anak 3 pan boga anak 3 yang pepegatan teu bogoh tanaon ayo bogoh mau bogoh cenah kiai tapi ieu salaki ngarengkol bae
aju ngarengkol bae jualin aya atuh jualin geus beak cenah kuari tetep bae ngarengkol teu daek dagang teu daek usaha teu daek tani hayang dahar nangkeup bae ulah disebut atuh nangkeupna neng abeh jelas deh kiai siapa laporan jeung nangkeup-nangkeupna tah lalaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa awewe mah cicing di imah ngurusan imah tangga anak urusan ketika aya nu deuk dipasak eta lah ngurusan beberes sasapu nah ieu pamajikan teh ngurusan imah tangga nu mencarina lalaki geus atuh dagang salaki laporan salaki alhamdulillah neng tah wa ieu mah boga kauntungan 10 juta masyaallah asana kula tambah cinta ka kakak tah amin ya Allah ya Rabbi menang usaha deui menang saminggu tah 10 juta deui ya Allah ya Rabbi menang satahun tah kumpulkeun aya kumpulkeun masyaallah menang 2 tahun tah ieu hasil dagang teh tah ieu mah aya cilian tah oh ieu mah anak nu ti bojong ieu atuh masalah tuh salah kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa anu usaha salaki hasil usaha nyieun imah salaki hasil usaha meuli mobil salaki atuh kuari salaki yang nyandung masa teu meunang mun kitu mah nu usaha awewe haju hayang nyandung karak cintrek jeulina ati mah lalaki anu usaha segala rupa nang nyieun imah nang salaki mobil nang salaki meuli sawah nang salaki wajar atuh nyandung sok sambarangan bae ya Allah ieu mah urang nu meuli imah urang nu nyieun imah tapi urang deuk asup ka dinya urang sieun tolol teu urang aduh aing deuk asup ka imah saha cak urang sorangan isi imah saha ieu aing dihareupeun imah ngageter-geter masyaallah alabatan panglima perang pabajikan tah lamun aya kos kitu ragap diri urang aing si lalaki teh lain ragap ka handap peler aya ieu ya Allah ya Rabbi masya Allah aja sia ngomong ka ini cenah kiai henteu ulah ngomong kitu sia tama produksi masing-masing aing mah mere jalan doang je atuh kiai gaya henteu mah kami moal pelebah kos kitu mah ulah nyedekeun ka kiai atuh lamun aing nyandung bedol geus aya nu nungguan bae kiai Ira cenah nyandung ye si batu nyaho bae masya Allah karimna ieu perekonomian ieu ulah disangka perekonomian teh itu diantepkeun teh teu doraka ngantepkeun perekonomian bupati teu gurusan tentang pasar sehingga perekonomian teu stabil di akhirat bakal ditanya sebab bakal mandeg infrastruktur bakal mandeg mushola masjid bakal mandeg pondok pesantren bakal mandeg jelema pengajian bakal mandeg agama moal bersiar maulidan rajaban eta kan kudu ditopang ku perekonomian anu stabil nyiptakeun perekonomianna fardu kifayah teu kudu kabehan geus sakecamatan saurang ge alhamdulillah ciptakeun ku bupati sebagai kepala wilayah DT 2 kabupaten nah lamun henteu urusan nu sugih kudu nyiptakeun pasar lamun nu sugih ngantep sehingga jelema loba kesulitan tina kesulitan eta agama bakal hancur nah ieu bakal kakenaan ku doraka pabeha ya Allah ya Rabb pernah terjadi doa Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawidni ila ahadin min khalqik mun bahasa urang mah ya Allah muga be Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi
ka makhluk-makhluk Gusti, ka salah seorang ti makhluk-makhluk Gusti. Gusti muga ulah ngabutuhkeun diri abdi ka makhluk-makhluk sarua jeung kitu. Abdi ka Gusti bae. Kos bagus eta doa. Cek Kanjeng Nabi la taqul hakaza. Ulah ngomong kitu Ali, ulah ngadoa kos kitu. Laisa min ahadin illa wa huwa muhtajun ilan nas. Eueuh hiji jelema kecuali ngabutuhkeun ka jelema aja kabeh ge. Eueuh nu teu bisa ngabutuhkeun, wabeh jelema butuh ka jelema. Justru dengan ayana cacampuran jeung jelema, urang bisa ngalep manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Hirup teu bisa sorangan Ali. Cek Kanjeng Nabi kos kitu, sok doa kos kitu. Cek si Ali pakai pakulu, abdi kudu kumaha atuh ngadoa. Ya, cek Kanjeng Nabi, Allahumma la tuhawwizni ila syirari khalqik. Itu atuh ngadoana. Ya Allah, muga Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka nu garoreng na makhluk Gusti eta. Nu garoreng karak sia-siakeun. Nu bagus atuh moal bisa. Sok geura. Deuk kumaha hirup bisa sorangan ja moal bisa kajen ku kumaha ge. Kulantaran teu bisa hirup sorangan, ulah ngadoa. La tuhawwijni ila ahadin min khalqik. Abdi mah ulah dibutuhkeun ka salah saurang oge ka makhluk Gusti ulah moal bisa. Urang hirup butuh dahar sanajan teu usaha, berarti kan kudu aya batur nu usaha. Urang hirup kajen ku kumaha ge ngabutuhkeun pendamping, kudu boga pamajikan. Eta kan manusia ngaranna, ai boga pamajikan. Urang kuat teu dahar ai pamajikan. Urang mah kuat di sapoe-sapoe ge teu dahar ai pamajikan mah kapan nya gede pamajikanana. Timbanganana ge mah kisah kintal setengah sabeca sorangan ge teu mahi. Kan eta sapoena dahar kudu sabaraha? Ya urang mah dahar teh alah, cacomot setengah piring pamajikan mah saleter setengah. Eta saisuk can sore, abongan saha nu lintuh kitu tuh. Eta sampai 4 liter jang nyana doang. Hayu Gusti pikiran. Ci eta kakarak beasna doang. Encan nya nama kotok hihijian di dahar. Nah, eta lamun pamajikan rampus kos kitu nu tanggung jawab sa mansalaki. Nah, urang teu bisa hirup sorangan, urang teu dahar, pamajikan mah butuh dahar. Urang teh teu kudu sare dina kasur, pamajikan mah kudu make elap, make ampar, make kasur. Urang mah geus bisa ye. Kajen ku kumaha ge lah teu kudu make sabun, teu kudu make pamajikan mah kudu make sabun. Ari eta pan sabun, sikat, odol, pan kudu dibeuli, nu tanggung jawab kan kudu salaki. Jitu bisa kajen ku kumaha ge tetep bae, kudu bae melalui orang lain. Nah, eta teh perekonomian teu bisa mengabaikan anu sejen. Matak lamun aya jelema ngabaikeun anu sejen, Gusti Allah bakalna dicabut kanikmatan hirupna. Sebab naon? Nyusahkeun ka anu sejen. Urang boga kitu duit, kembangkeun supaya mamut. Urang teu boga tapi boga ilmu, kembangkeun ilmu. Masyaallah. Udah disangka urang boga ilmu kemudian dibikeun ka batur teh haju manfaat, kemudian teu karasa ke di akhirat. Itu karasa. Urang boga ilmu nyeun kitu apem. Maji eta nyeunan kos kitu naon? Apem. Kula atuh pagahan hayu. Pagahan. Ieu tah ieu nya. Ieu naon garang-garana? Beas dah sakitu. Emang apa beas? Nggak sudah loba omong sih. Iya. Gulana sakitu. Meren tarigu. Nggak sih mau tina beas. Memang apa beas? Siapa suka nggak mau jadi ngamuridkan. Jadi murid kudu nurut. Mungkin bakal lah jadi ulah ke bakal atuh turun. Si ayo geus atuh. Tai gulana sakitu nya. Ya salam. Emang make salam ulah loba omong. Menyapa pakai salam, sereh segala macam. Nyana lagi bingung bakal jadi naon cenah ieu. Ayo guys, aduk, mixer. Has, aju kumaha pais. Jadilah set deh. Hasil tidak gak guru
bisa nyanakan nyeun apem kuari dikembangkeun kan ku nyana zat leutikana ka pasar ka gedean masyaallah tina nyeun apem kuari geus kajieun imah kuari geus dijieun kendaraan mang haji na nu tadi mere ilmu nyeun apem maot nyana terus ngadagangkeun ieu keur carita perekonomian ieu lantaran fardu kifayah aya manfaatna geus maot ngocor bae masyaallah Bang Haji anu ngawurukan apem teh di jero kuburan beusengit apem aman aduh budak kurang salam ya ya Allah ya Rabbi ulah nyumputkeun ilmu wala taktumu teu meunang aranjeun kabeh nyumputkeun al ilma kana ilmu ulah sumput-sumput mah ulah ilmu rukun wudu rukun salat rukun jual beli perekonomian eta mah kobo eta kiai bahkan ngan sakadar praktek doang di majelis taklim ya jual beli syira ieu ngaranna batatium bihil ma'is di antarana itu kal bai'i wasyira wal harasah nah jual beli kiai mangan sakadar teori doang kapan di meja jual beli ya ieu pembeli mohon ieu penjual ya barangna kudu kadeuleu nah kemudian kitu kudu tari meuli tari mangga jual gojreng ya eta kan ngaranna sah nu kos kitu ngaranna make ijab jeung qabul praktek eta kan carita di pengajian di majelis taklim di mimbar urang kuari sebagai pelakuna di lapangan oh iya hasil ngaji praktekeun ku urang tah sarua ieu ge ieu komo ieu mah nyieun apem lain lalaka kaderet kabeli anu manfaat pamajikan anak bisa masantren pamai anak bisa masantren bisa nyaho hasil tina ilmu nyieun apem eta nu mere ilmuna geus jadi tulang belulang di jero masih keneh ngambeus serehna we seungit jagana seungit tuh kan Masya Allah dah ilmu nu manfaat beda jeung ilmu main koprok ya bapana tukang main koprok anakna haju mimilu geus maot bapana kitu anakna teh keur tadi nama dilarang kan biasa kolot baheula mah kos kitu geus di abah bae main koprok pasti ulah kan gitu biasa kolot baheula mah kan kitu kolot baheula mah geus jawara teh abah bae mau ulah tadi gaji eta kolot nu hebat eta ieu mah lain abah wasiat koprok teruskeun so tolol kolot wasiat kos kitu besi kurang gede tuh di luhur labarian gede itu mah sogo gede kieu eta anakna teh naon ngaranna anakna teh nu paranti ngomong atuh sia naon tuh nyaho ada aduh berarti bandar budak ya lamun teh diwasiatan teh urang kuari ngawurukan anak kita sholat kita puasa kita zakat kemudian urangna maot anak urang ngalaksanakeun ilmu menang ti urang nangis aya di jero kubur ngocor terus ke jero kubur ilmin yuntafa'u bi lain lalagaan masyaallah karim nah kuari ilmu judi diwasiatkeun jeung ada tah ieu nya ieu nu kos kieu tah anu ieu dadu ieu nu hiji ieu naon tah nu hiji ngaranna tah aya ngaranan kan nu 2 nu 3 nu 4 tah nu genep atuh sareng eta mah jeung gaplek kos kitu mah ya nu hiji itu tah kos kitu tah ki geus usia amalkeun ilmu ti abahnya haji ya abah nu maot nyana ngoprok kok atuh abahna meunang di jero kubur ya Allah budak sia bae aing ditakolan ku dadu ku sia araraya tapi lamun dilarang teu anakna dilarang ulah kemudian main bae anakna main bae terus abahna henteu sebab teu ngawasiatan dah kos gitulah keur carita tentang ilmu nah ieu Sayyidina Ali ngadoa
Allahumma la tuhawiji ila hadin min khalqi dilarang. Bila kitu ngadoana Allahumma la tuhawiji ila syirari khalqi. Ya Allah, muga Gusti ulah ngabutuhkeun ka abi ka makhluk-makhluk anu garoreng. Sakitu bae. Teh kultu cek Sayyidina Ali ya Rasulullah wa man syarru khalqi. Ai jelema nu panggoreng-gorengna saha emang makhluk Allah nu panggorengna saha sehingga kula ditita menghindar ti makhluk nu goreng sae pang nu goreng. Qala cek Kangjeng Nabi alladzina idza utu aminu wa idza muni'u abu. Panggoreng-gorengna makhluk Allah mah di mana dibere cicing tur aman ngadoakeun, di mana teu dibere ngocoprak. Tah eta nu kitu panggoreng-gorengna manusia kos. Sok lagi. Jelema cicing di pasar. Wow, ngandalkeun kumis. Ngandalkeun kumis. Dibere bae ku urang. Tenang, ada saya. Ada saya. Udah. Tapi lamun teu dibere jana. Bangsat sia. Ini wilayah siapa? Bangsat dulu. Anak buah narita paling sia. Tah eta jelema panggoreng-gorengna jelema eta. Atawa nu sok di pengkolan teh pengkolan. Kadeulina mah sederhana eta trit. Trit. Dibere bae kurang. Makasih Pak Haji. Teh dibere bae ku urang, baredeg sia. Tapi di Cilongom eueuh. Eueuh tah eueuh. Cikupa Belaraja SPT aya eta kos sekarang. Eta sederhana jelema. Mau priwit doang. Dibere bae. Makasih Pak Haji, makasih udah aman. Teh dibere bae bang budak. Awas lu kesini lagi awas. Gua paku banyan tah. Eta jelema kos kitu panggoreng-gorengna jelema. Mun hayang nyaho panggoreng-gorengna makhluk Allah. Kiai ngariung lamun dibere berkat jadi bere berkat teh eta kiai ge goblok teh kiai pa goreng-gorengna kiai eta kos kitu kiai eta masyaallah lamun dibere amplop gede we waduh atur nuhun kita bareng-bareng nanti di surga ya kos bapak kolot teh surga ya Allah teh dibere bae waduh ngan ngomongkeun bae budak ulah deui diondang ka dinya negara beling tah mah kiai bloon eta nu kasih. Kiai bloon, aya nu lain kiai mah geus leuwih ti heula bloon eta mah. Masyaallah, ieu mah ngariung nu di deuleu berkatna bae. Asal dibere berkat bae ngomongna ge pohara jasa ngalem bae masyaallah tah mah deui pang bager-bager mah ngaji eta mah. Tah mah bager jasa. Giliran teh dibere berkat bae tah mah kiai aja tolol jasa. Mal kebal tah mah umurna ge goblok. Teh eta mah goreng-gorengna jelema eta kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ih, cak anjing Nabi eta mah deuk saha bae eta mah deuk jawara ke. Kan ai jawara baheula mah lain kos kitu jawara kos kitu mah. Jawara baheula mah kan hebat. Jawara baheula mah aya huru harat. Saha eta? Hah? Teh nyaho aya aing meureun ieu. Ieu aing sahibul wilayah. Masyaallah teh si budak. Bakal dia budak. Tanya si orang mana? Orang anu. Anak buah sia, anak buah bejakeun ka bapak buah sia. Udah sok ganggu lembur ieu. Dibere duit teu butuh aing mah duit sakitu mah geus teu butuh. Bawa geus ku sia ka ditu kabeh. Wah, awas ya ulah deui. Teh eta jawara baheula mah kos kitu bisa disogok baheula. Mantak sararieun ka jawara ge. Sararieun, masyaallah. Guru ya, guru. Kurikulatik ya, guru Pak Hasan baheula teh. Abah bae ge endeuh zakat fitrah ka guru sia bae ka ditu guru sakola. Sebab lalu guru tilo korupsi, tilo ngomongkeun. Pantes nama dibere zakat teh pantes ngabring murid teh ka ditu ngazarakat fitrah. Ya Allah ya Rabbi. Atuh kan guru kuari mah kan Lek ngomong naon cenah kieu geus loba harese ngomong aing. Harese ngomong aing jak kiai lagi bloon kabeh. Atuh komo guru sakola.
Ya Allah ya tah ieu cak Kanjeng Nabi alladzina idza utu amin wa idza muni'u abu jelema di mana dibere aman ngamankeun nya nama di mana teh dibere nyawat ngabahayakeun eta jelema nu pangjahat-jahatna jelema eta goreng-gorengna jelema tidak terkecuali apakah eta jawara apakah eta kokolot apakah eta pamarentah apakah eta kiai asal dibere aman ngamankeun teu dibere nyarekanan ngabahayakeun eta panggoreng-gorengna jelema masyaallah atuh kitu kabehan jak wari kadeh kitu kabehan jak wari mah cek ulama geus puguh ieu mah di luar kakiaian mah kiai ge kos karar itu nya heuh cek ulama kiai ge komo di partai mah kiai di partai eueuh nu lillahi ta'ala Allahu akbar kabira kuari mah kiai di partai di organisasi emang aya nu ikhlasnya ya Allah dibere aman dibere cilaka dibere ngamankeun teu dibere ngabahayakeun panggoreng-gorengna jelema eta Allah karim masyaallah nu mantag lamun bupati boga anak buahna teh jalalujur atuh ngeunaheun ka bupatina ge lantaran ku jujur makan bakal araraman birokrasi teh ngarareunaheun dek gerak di nagara teh di bidang proyek jujur jeung adil atuh proyek teh kapan lancar moal tersendat-sendat di bidang pembangunan atuh bakal lancar di bidang pendidikan bakal lancar di bidang perpasaran perekonomian bakal lancar geus ngeunaheun kabeh lamun jalalujur mah nagara bakal aman ulah mikiran nasional sakabupaten heulanan dijadikeun kabupaten percontohan sadunya pohara namur ngeunaheun tah ieu perekonomian nah lamun jelemana ulah cara tadi dibere bisa aman tur ngamankeun teu dibere bakal cilaka tur nyilakakeun eta panggoreng-goreng di jelema Sida Abu Bakar ngadoa Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti boga Gusti mere sabar Kanjeng Nabi sa'altallah al-bala Abu Bakar anjeun teh geus menta bala teh ulah kos kitu fasalhul afiyah geus bae menta ma al afiyah Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah al afwa wal afiyah di jerona geus aya kasobaran katawakalan Kanjeng Nabi mamere doa sakali di jerona muatanana pohara lamun ente Abu Bakar cek Kanjeng Nabi menta dibere sabar hayang dibuktikan engke Allah bakal ngabuktikeun dibere coba berarti lantaran geus menta sabar moal kanyahoan sabar jeung teu sabarna lamun teu dicoba Gusti Allah bakal dicoba engke kakara kanyahoan sabarna kuat teu dibere bala ulah sok menta kos kitu geus doa mah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah Kanjeng Nabi mere kos kitu madak urang osok belajar anti orai pawang orai nah eta teh mun aya orai diulinkeun ku urang dicakip dicocot teu nanaon nah eta urang belajar kos kitu engkena bakal loba orai sebab moal kanyahoan hebatna anti orai lamun teu didegekeun ku orai jelema bakal kaget sebab naon loba orai-orai di dinya asal aya jelema bisa bae jadi pawang orai di lebur eta orai ambalaya orai leutik orai setengah gede orai gede bakal daratang sebab naon aya nu boga anti orai cek Kanjeng Nabi ulah kos kitu lah maningan ge geus bae urang mah menta salamet bae ka Gusti Allah nah lamun jelema belajar pencak engke ge bakal aya musuhna sebab moal kanyahoan hebatna boga pencak lamun teu kanyahoan lamun teu dimusuhan
Lamun urang belajar penca hebat, kan? Kan lain boga penca mah diuk nage moal sila moal geus kieu bae. Nyana pikiranna besi di dia kieu, besi di dia kieu, besi di dia kieu. Eta boga penca tilok nyana tilok sila nyana mah. Tilok geus kieu. Nganggang mah nganggang. Nganggang teu meunang ku guruna ge teu meunang kieu. Lamun aja mah boga penca masih kana diukna sila. Dah. Cantamat tamah pencana cantamat tuh nah lawan dia belajar penca satu ketika engke bakal aya nu nyoba sebab lo moal kanyahoan pencana hebat lamun teu kadeuleu dicoba mulai geus aya intik-intik di lembur teh aya warga anyar nang tangan kanyana hareudang aing mah emang geus kebel ieu teh dicoba-coba meureun ieu meureun hasil 20 tahun ka tukang aing belajar baheula di Bogor bari dagang salak ieu meureunanan kajian ayo mulai lantaran boga penca aya urang geus bae Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Gusti menta salamet bae lah abdi mah menta salamet bae masyaallah babari Kanjeng Nabi mah ulah sok macem-macem kecuali memang dek dipersiapkan jang perang di negara anu teu kondusif tentara kudu tambah tentara mah tamang geus kudu gagah jasa lantaran musuhna santero dek nyerang ke negara urang kan tentara lamun Amerika nyerang mah tentara kanu dihareup lamun Cina nyerang tentara kanu dihareup Korea nyerang tentara, Jepang nyerang tentara. Terus tentara mah kudu latihan unggal poe minimal jambu asak bae mah. Penyekan. Eta minimal eta. Masyaallah. Nah, iyalah Sida Abu Bakar Siddiq ngadoa ka kuping Kangjeng Nabi Allahumma inni as'aluka sabra. Ulah gitu, cak Kangjeng Nabi ulah Nisbi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daim. Masih keneh loba-loba itu naon ngaranna doa-doa nu dilarang ku Kangjeng Nabi. Majak lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sahih jasadi wa akfir rizki eta teh dibere daek takos kitu tah engke bakalna panjang umur sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur bapak kolot teh teu daek pae-pae kunaon cak injuna nanya bakolot kunaon teh bapak kolot teh muriang saeutik kecager di usageun mah jaga parare abang mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona wa sahih jasadana wa aktir amwalana ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta okos jelema dek dibere sugih daek tah maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu ya goni ini dibuktikan ku Gusti Allah sugih berarti tuh ya Allah ya Rabbul alamin jelema sok ngadoa ayat teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta Allahumma gitu anu sulamun bakbiti ilaika ghairu maftunin fitnatan Ida aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata. Nah, lamun osok sering ngadoa eta, nah lamun kira-kira loba fitnah dibawatan ku Gusti Allah. Sebabna mentana ge kos kitu ieu. Ya Allah, ya urang beuntak jelema nu sok ngawiridkeun doa eta teh. Ya qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep teh. Sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui. Eta bogan nyana ngadoana eta bae. Ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikeun ku Gusti Allah. Ye mantap ge urang.
ngadoa teh sing hade ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikan kajian kuku tuh ieu Sidina Ali ngadoa eta diulah Sidina Abu Bakar ngadoa eta diulah sebab naon urang hirup moal bisa teu babarengan ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan bae kajian kuku mah jeung dititah ini ja'ilun fil ardi khalifah keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah Ghazali aing menciptakeun manusia teh pan geus aya dina Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali aing nyiptakeun si hajusiana sosoranganan bae mah tu babari teh kos kitu mah hirup ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah pikiran tuh orang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu can bisaeun rukun salat can bisaeun muamalah turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka ai mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji henteu sieun dicarekan dicawad kemudian teh hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah Imam Syafi'i ge cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumaha cek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ka Malaysia anu datang ka Thailand anu datang ka Indonesia ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ke Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah pembawa Islam pertama ke Indonesia dijaritakeun di zaman Kangjeng Nabina di zaman sahabatna di zaman tabiinna anu melejit datang ke Indonesia ka mana heula mawa agama ialah thariqah aya datang di pemerintahan saha di keturunan mana lengkap di thariqah anu mantak teu bisa diabaikeun agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah jelema anu berthariqah Habib Lutfi jelema anu berthariqah kitu Gus Dur jelema anu berthariqah nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia pembawana saha nu pertama ka mana lari ka mana kumaha mantap geus teu bisa diabaikan di Indonesia sebab aya sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mun kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun lagi aya tahun-tahun atuh deuk kumaha atuh tahun pertama mawakna ka Indonesia saha ka mana heula terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikutnya berikut jeung tahun-tahunan geus aya nu mantak anu teu boga silsilah moal kuat nyebarkeun agama sebabnya anak kebelegiteun obor mantak loba tah di pasar kemis mah haju nyarieun obor cek kiai ge ulah leugiteun obor cek nya teh ieu bae aya obor makan ngeunaheun urang cararaang blon teh mah di jelema tah eta mah obor eta gak tuh masalah tah aya sejarah-sejarahna ngan geus teu kudu dibacakeun dilanjut-lanjutkeun bae geus di Jawa Timur ke saha Jawa Tengah ke saha di Banten ke saha aya sebab titipan-titipan nu kitu mah teu sambarangan dititipkeun engke ketika darurat pengembangan anak karak dibukakeun ka jelema anu bisa mawaan sebab baheula lagi kan urang lamun ngadongengkeun tentang wasiat nagara sing hade yeuh dititipkeun kapan ka sapi teu kuat dititipkeun kapan ka kebo ge teu kuat dititipkeun kapan ka anjing teu kuat dititipkeun ka embe ge teu kuat dititipkeun ka ucing teu kuat dititipkeun ka beurit tenang cak berita disimpan di luhur tak baik asal ditanya aya berit kumaha surat wasiat aya tenang
begitu perekonomian tah nyaritakeun perekonomian macet dahareun berit nah orang aya surat wasiat iya tah surat wasiat teh di dahar ku berit begitu ditanyakeun ku mau coba surat wasiat teh ka mana sapi engke ka kebo nanyakeun deui ka gitu naon ngaranna ka anjing nanyakeun ka embe nanyakeun bacakeun ka berit cak berit teh ludes kemana lah hampura aja perekonomian macet cek jalan teh atuh surat wasiat di dahar goblok teu geus sia mah nah atuh beurit diudag ku itu ku kucing diudag ku anjing diudag terus bae udag tadi datang ka kuari tah lamun aya ucing beurit ucing neuleuh beurit diudag eta teh lain udag naon nanyakeun surat wasiat goblok cek kucing teh sia nah ulah sampaikan ka kitu surat wasiat teh ulah sampaikan ka cara dibikin ka berit aku berit mah ieu surat wasiat negara teh ieu super semar negara dan lain-lain sebagainya ulah dititipkeun ka model tipe berit lantaran bakal acak-acakan kudu anu rapi cara kuari kan rapi tentrem ngeunaheun urang turun temurun ti Pak Harto kemudian Bung Karno ka Pak Harto kemudian terus teureun ka Habibie ge sakitu ge teu ngadahar surat wasiat alhamdulillah ngan haju ngajengkang ka ditu nya terus bikin gagus surat wasiat negara nya anu make Bhinneka Tunggal Ika eta surat wasiat negara Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan beradil geus satungtung di negara urang beragama asup ke surat wasiat eta ketika komunis undang-undangna di Pancasila nah berarti ieu si hade ketika Lenin undang-undangna dirinya ketika Marxis dirinya ketika naon deui tuh siapa macet kan geus eta dan lain-lain sebagai dan teu beragama undang-undang surat wasiat teh cekelan beusi engke hanas cekelan surat wasiat tetapi di luar kewasiatan asup ieu kan bahaya ditanyakeun surat wasiat ke mana udah dicaplok kan bahaya nah ieu kuarikan beurit teh kuari mah asup ka imah baheula mah beurit teh sandeuleu urang lumpat kuari mah ngarendeng jeung urang beurit nyagol deh eta beurit tanya hei berit kunaon si wani amat dia sia ge beurit ari mantak wani ge atuh sia ge beurit ieu henteu aing mah nu beurit mah tuh di kampung pondok eta mah rajana cenah raja beurit engge nyaho tah mah geus musyawarah kabeh ge geus ditetepkeun di MPR kami bahwa eta raja beurit taib jadi urang geus bareng ku ari jeung beurit teh ya Allah ya Rabb gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orengana nyiptakeun lapangan kerja supaya perekonomian stabil fardu kifayah aya nu nyiptakeun nu sejen teu doraka nu nyiptakeun sehingga perekonomian terkatung-katung kacrut doraka kabehan kudu datang ka hese dahar hese nginum mah kitu keneh nyiptakeun mata timu bihil mais supaya perekonomian kehidupan di sebuah desa, di sebuah kabupaten, sebuah provinsi, negara supaya sempurna kondusif kudu diciptakeun. Aya nu nyiptakeun selesai kabeh. Nu diciptakeun doraka kabehan daripada hese-hese geus bae milih kepala negara supaya nyana nyiptakeun lapangan kerja. Ja aya menteri-menteri untuk dalam jeung luar negeri geus aya menteri luar negeri dalam negeri untuk mengurus kelautan aya menteri kelautan untuk mengurusi tentang perekonomian aya menteri perekonomian untuk transportasi aya menteri-menteri dan lain-lain sebagainya geus cukup di negara teh asal tinggal ngalaksanakeunana bae sesuai jeung aturanna wa jawab salam wallahu a'lam